Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ke-20. Ieu yasana Bapak K. Sukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu nemeh sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe na, like na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sareng dina tiap kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos sareng pamirsa. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Rani, engkang teh pisalakian Rani, tangtung kang nyaah ka Rani. Pok Rani terus terangkeun kasih Barnas, nah Rani teh masih micinta. Pok Rani ulah ngareret ka engkang. Rani, cinta keneh ka Den Barnas atawa henteu? Nyi Rani ente nembalan kalah cerik beki tarik atuh juragan Suryaman nya kitu deui Den Barnas. Gaweana teh narareuteup sanggeus lila Rani cerik, pok juragan Suryaman teh nanyakeun sakali deui. Rani, cinta ka Den Barnas teh atawa henteu? Cenah, anu kapaksa ku Rani teh harita mah pananyana dijawab ku godog bae bari netep ka Den Barnas sarta cipanona ngembeng atuh Den Barnas olohok rei cipanona ngarembeng. Nyerina kaliwat saking hate karawasna peurih. Tah kaharti ku anjeun Barnas, naon hartina gogodag teh? Ngarti henteu? Cuk juragan Suryaman bungangang bunga kaciri mani marah mai. Rani, tega kangkang teh Rani. Cing, kecapkeun atuh buah hate engkang. Margi ku gogodag mah lain tandana teh cinta. Engkang awas Rani, nyai moal wantun ngaletak ciduh. Nyai moal wantun nyebat teh cinta ka engkang. Pok Rani geura kecapkeun ulah ku godag. Engkang nampi kalawan kaikhlasan lamun Rani henteu cinta ceuk Den Barnas keukeuh bae sigana teh. Barnas, kuring geus tundangan jeung Rani tinggal ngatur-ngatur kawina. Sarta Rani ditanya cinta henteuna ka anjeun mere tanda ku gogodag eta teh ngandung harti teu cinta. Ngan bijaksana moal matak pinyerieun sabab lamun ku kecap mah tangtu kadengena nyeri. Ngan eta teh bijaksana moal matak pinyerieun sabab lamun ku kecap mah tangtu kadengena nyeri. Pira ku anjeun teu ngarti Barnas, hartina godag teh henteu, ari hartina unggek cinta. Apan ieu mah henteu unggek geuning kalah gogodag kaharti atawa henteu? Atawa api-api teu ngarti bae anjeun mah nya Barnas? Cing geunteng atuh, sarta tingali tuh alam dunya masih lega. Nah bat noong ka kolong, nah bat mamaksa anu teu suka, na teu era ku tangtungan. Juragan Suryaman siga nu ukur nyeuksekan. Den Barnas henteu ngajawab ngan cipanona katinggal ngembeng kawas arek cerik bari netep ka Nyi Rani nu gawena ngeluk tungkul sabab hate samagaha kitu sieun kieu sieun tungtungna ngabatem bae sarta kacida pawureuna. Sabab ka Den Barnas bogohnya kitu karamana tini manehna nyaaheun pisan tungtungna susah milihna. Nu matak cipanona bijil nandakeun mangih tunggara.
kuduaan ditaretep tapi tengah romong deui tiluan pating jarentul kawas arca sisi jalan. Kerjongjon pating hariwel harita aya mobil nu eureun pelebah dinya sarta nu tumpakna turun. Horeng juragan Minang sih babarengan sareng tini sabab anjeunna hari wangsieun saderek cilaka nu matakna jan dipaksa kudu nungguan di imah anjeunna kapaksa mios hayang nyusulan kalanceukna. Barang juragan Minang sih ningal Rani jeung lanceukna kawas keur pating harulang atuh gancang disamperkeun malah neng tini mah lompat. Ari gok manehna tepi jauh keneh geus ngagero matak dedengeun pisan. Bibi Birani ya tini bibi cek neng tini teu loba deui pikiran gabrug ngarangkul karani bari ceurik ngading diwet. Nyirani anu keur bingung barang ningal polah tini nu sakitu mikolotna gabrug harita ditangkep bari nyurucud cipanona. Neng tini teh diusapan tina bakat ningku deudeuh tapi teu bisa nyarita lantaran ti koro nyelak hayang ceurik gogohakan tina bakat ningna langsa. Bilani kamana bibi teh nah make ngantunkeun ka tini bibi tini ma alim di kantun bibi kunaon bibi teh nangis tini capetangna keur nyaritana teh. Dedeh teuing tini ulah naros kitu anaking apan bibi teh aya di dieu ayeuna mah sareng tini yap ku bibi dipangku nya tini jawab Rani bari dumaredah teu kuat kuna langsa. Cipanona ngalembereh sarta gap tini dipangku bari hantem diciuman. Ningali polah tini siga nu miindung pisan juragan Suryaman sedih sok sieun Rani kaganggu kaceot kudu nyamperkeun atuh juragan Suryaman neuteut beungeutna Den Barnas sarta pok anjeunna naros. Barnas, kumaha maksud anjeun teh? Tah ieu kulawarga kuring kabeh kumpul di dieu. Na tega anjeun rek ngaruksak hubungan kulawarga anu sakitu silih asihna. Tega anjeun ngaruksak ka tini anak kuring jeung karani pipa majikaneun kuring. Sok rek kumaha ayeuna sikap anjeun teh? Juragan Suryaman bari neuteup ka Den Barnas anu harita olohok. Juragan Suryaman, kuring tetep teu aya pendirian nu sejenna. Kuring ukur hayang nembongkeun kabersihan hate sim kuring karani anu benar-benar sim kuring teu jalir janji. Benar-benar sim kuring moal ingkar tina kecap anu geus kedal karani yen sakali cinta tetep sim kuring micinta sanajan ayeuna terang Rani rek kawin ka anjeun tapi naon nu diharapkeun ku Rani ka anjeun teh dunya barana atawa naonana. Ceuk Den Barnas bari ngareret ka Rani anu keur ceurik bari mangkuneng tini. Ari Den Barnas pok neruskeun omonganana nanya ka Rani. Rani, ayeuna engkang bade mios na engkang ku jalaran ku ciwa. Hate engkang na langsa asa kalengitan buah hate anu moal bisa dipopohokeun sanaos dugi ka maot. Engkang terang-terangan ka Rani yen engkang cinta sanaos dipayuneun juragan Suryaman oge engkang teu sieun. Tetep engkang nyebutkeun cinta ka Rani lantaran engkang ngarti Rani oge micinta ka engkang. Rani pek tuturkeun juragan Suryaman anu sagala nyampak omat ulah nuturkeun ka engkang sabab engkang mah geus jadi bangkarak geus jadi runtah di kotoran ku Rani anu teu satia kana janji. Rani cing jawab sakali mah nyaah ka engkang atawa henteu ceuk Den Barnas bari neuteup. Engkang Kang ulah naros ka abdi atuh engkang. Kedah kumaha abdi ngajawab kasadayana. Kedah kumaha engkang margi abdi hayang ngajawab anu bakal raos kanggo sadayana anu mikanyaah anu geus ngabela ka abdi. Engkang Gusti mugi cabut nyawa abdi, jawab Nyi Rani bari sagruk cerik ngabangingik sarta ngecag geuneng tini. Rani, lamun Rani nangis engkang anu perihna. Tapi urang kudu aya ketegasan Rani, sabab mung ketegasan sikap urang anu bakal nulungan ka urang. Pok Rani gerak kecapkeun nah arek nuturkeun ka engkang anu geus janji rek sapapait sama manis jeung Rani atawa rek nuturkeun ka juragan Suryaman
nu teu katalian ku janji. Cing Rani jawab, tuturkeun engkang atawa nuturkeun Juragan Suryaman, ceuk Den Barnas bari neuteup antep pisan. Tibatan Rani ngajawab kalah neuteup meuni antep manehna teu daek ngomong ngan Cipanonna ngarenclong. Atuh Den Barnas ngartieun kana kaberatan Rani, pok manehna nanya deui tapi siga anu tegas. Rani, ceuk engkang oge kategasan anu bakal ngubaran kaberat teh. Malah ayeuna kaharti ku engkang teh. Pangrani teu bisa jawab lantaran berat ngajawab, tapi letah anu berat teh Rani, tapi suku mah moal geura. Lamun Rani satia kana janji moal udar subaya tuturkeun engkang Rani, tapi lamun Rani henteu nuturkeun hartina engkang ditandasa ku Rani, tangtu samemeh engkang maot rek ngahampura heula kana kalepatan Rani anu teu nyumponan janji. Sok tuturkeun engkang Rani, ceuk Den Barnas bari katayap lempang lalaunan. Maksudna hayang dituturkeun ku Rani atuh teu matak heran lamun panon Juragan Suryaman melong ka Rani, sok sieun Rani nuturkeun. Den Barnas jroning lempang rai Cipanonna merebay sarta harita teh malik neuteup ka Rani nu melong. Curucut Cipanon bijil duanana pada cerik. Sanggeus yakin Rani cicing, leos Den Barnas ngaleos. Lempangna meuni ngagedeg kawas nu poho ka diri. Nyi Rani gawena neuteup kana lempang gura-giru tina bakat ning kuatir jeung hatena mah tibelat. Manehna asa kagagas Cipanonna tetep ngucur sarta hatena mentegeg embung pisah jeung Den Barnas. Atuh bakat ning kukukup gero Rani ngagorowok ngageroan ka Den Barnas. "Kang, ieu abdi antosan Kang," ceuk Rani bari barebot ngudag Den Barnas neng tini sareng ramana harita teh ditinggalkeun. Ngadenge eta sora teh Den Barnas meuni ngarenjag sarta buru-buru malik nempo kanu ngagerowan. Ari breh horeng Nyi Rani keur ngudag ka manehna, atuh Den Barnas bungangang gancang muru ka Nyi Rani. Gabrug ngarontok nu lumpat silih rangkul bari ceurik. "Rani, deudeuh teuing Rani. Engkang teu kiat paturai deui Rani," ceuk Den Barnas bari nangkep ka Nyi Rani nu nyuuh kana dadana. "Engkang, naha maneh tega-tega teuing ka abdi teh? Kedah kumaha pilakuan abdi teh Kang?" jawab Nyi Rani bari nginghak rarasaan samagaha. Anu jongjon silih rangkul ku tiluan di paralong Juragan Suryaman mesum pamenteuna meuni pucat nyeri perih karasana ditinggalkeun ku Rani teh. Kajeun teuing maot tibatan kudu ngarasa kaperihan jiga ayeuna. Jiga kitu atuh henteu matak heran Cipanon anjeunna ngembeng. Henteu lemek henteu nyarek ngadag kawas areca bae bari neuteup ka Nyi Rani nu harita silih rangkul. Malah Neng Winang si oge nya kitu deui Neng Tini tepikeun ka cara langap hayang ngomong teu bisa pok lantaran kawas hoream. Sabab Rani geus bukti ninggalkeun ka sararea, atuh Neng Tini teh lumpat ngageroan ka Nyi Rani. "Bibi, Bilani, Wilani." Neng Tini bari lumpat teh ngadingdiut cerik mata kuatir nu ngadenge. Malah Nyi Rani ge sadar gancang manehna teh malik bari gero ngagorowok. "Tini," cenah bari ngacungkeun leungeunna kawas hayang geura mangku. Ninggal kaayaan kitu Juragan Suryaman insap gancang anjeunna teh lumpat megatan Tini nu cerik arek muru ka Nyi Rani. Karawak leungeun Neng Tini kuramana teh dicekel sarta dicarek nyamperkeun bari pok nyarita kieu. "Tini, reka mana geulis? Apan ieu apa hidap mah anak king? Geus anak apa? Ulah kabeng bat ku anu sejen. Ieu ramah hidap mah Tini. Hayu urang balik ka Cipanasnya Tini. Urang ulin ka puncak sareng apa?" ceuk Juragan Suryaman bari nyakelan ka Tini anu harita nerejel hayangeun nyakal ka Rani. "Apa ulah dicekel leungeun Tini teh apa? Hayang kabilani, Bibi, ieu Tini Bibi," ceuk Neng Tini ngagurinjal hayangeun leso ti ramana. Ningali Neng Tini kitu Nyi Rani maningah las gancang manehna nyamperkeun. Den Barnas mah ditinggalkeun lantaran watir ka budak. Sanajan budak dicekel ku ramana henteu lesot, Nyi Rani keukeuh nyamperkeun bari pok nyarita kieu. "Tini,
Iya bibi anaking. Rani ulah dicekal budak engkang mah sebab engkang moal mikeun lahir batina kudu papisah jeung anak. Cuk Juragan Suryaman dumareda beri cipanona ngembang sarta mangku kaneng tini lewas anjeuna ngaleos nyamperkeun ka sadarekna anu eukeur nginghak ceurik. Apa oyang kabelani apa alim di pangku ko apa tini mah alim hayang kabelani apa cuk ning tini bari narajal hayangan karani bae. Tini itu mah birani anu teu kersa di aku bibi geulis anu teu kersaeun di aku indung ku tini keun wayahna bae anaking da kapungkur anjeunna sumpah rek bela tumutur ka tini teh keun wayahna bae anaking da kapungkur anjeunna sumpah rek bela tumutur ka tini teh ari ayeuna mah lain deui aya nu perlu dibelaan ku anjeunna keun wayahna bae geulis ulah hayang kabirani nya. Tuh bibi tini mah itu anu nangis tuh bibi nangsi bibi tini mah jawab Juragan Suryaman bari teu kawawa sugruk ceurik sarta ngasongkeun tini ka saderekna. Alim apa tini mah hayang kabelani alim ka bibi nangsi apa bilani tini ngiling bibi cuk ning tini bari narajal teh ngageruan ka Nyirani. Ngadenge sora budak teh seblak hatena Nyirani nyereset asa disebet tina bakat ningkunya gowok Nyirani ceurik sasambat nyambat ka tini mata kuatir anu nguping serta muruk kaneng tini ngan teu bisa nyekelan sabab Juragan Suryaman harita teh ngahalangan atuh pok Rani ngagero bari ngacungkeun leungeunna. Tini ieu bibi tini cenah bari jeung inghak-inghakan siga budak leutik bae. Bibi neng tini bari narajal hayangan lesot arek muru ka Nyirani atuh neng Winangsih ripuh sarta tini teu katahan barang nyakelna geus lesot dereg-deg teh neng tini lompat gabrug ngarangkul ka Rani. Nyirani cerik ngaguk-guk bari nyuman neng tini nya kitu deui tini ge harita inghak-inghakan bari nyusup kana susu kawas anak hayam bae anu nyusup ka indungna. Atuh Nyirani teu kuat manehna ngarasa watir sarta pok nyarita kieu. Tini ulah nangis geulis ieu bibi mah anaking ceuk Rani bari neureuyan ciduh nahan cimata anu harita nyurucud. Rani lesotkeun eta budak teh sabab lain anak anjeun anu ngaberejelkeunana teh jeung lain anjeun anu ngandungna. Lesotkeun Rani jung tuturkeun tu Den Barnas naon gunana ngaririweuh alok kuring. Lesotkeun Rani cuk Juragan Winangsih nyorongot bakat ku ambak padahal bager anjeunna teh tapi harita mah duka kunaon ngadak-ngadak jadi galak mengyerikeun kalanceukna meureun anu ditampik sapajodogan. Juragan abdi atos sumpah bade ngajagi tini sarta bade ngabelaan ka tini. Abdi sumpah teh Juragan kaje nyawa abdi pegat tibatan tini cilaka. Hapunten bae Juragan kalakuan abdi nyambat ka tini moal kengeng di halangan. Jawab Nyirani dumareda. Rani nya ieu anu bakal ngahalanganana teh si Winangsih. Dasar awewe teu boga rasa rumasa sakitu geus diurus geus dibelaan teh waktu rek kojor di jalan diudag ku si Sanap di Kalijati poho deui bae nya. Lamun kalakuan sorangan geus poho naon dasarna anu kuat nyebutnya ka alok kuring. Moal Rani kuring lain budak leutik kuring moal mikeun alok kuring ka anjeun moal mikeun alok kuring dicekel ku anjeun. Hayo lesotkeun Rani lesotkeun sabal kuring mah neulena oge awewe naon tepi kaludeung ninggalkeun dunungan nu mika nyaah. Indit ngilu ka kabogoh megeus lesotkeun Rani tuh kabogoh anjeun tuturkeun mah halik ceuk ning Winangsih meuni nyangangang bakat ku ambak. Ampun Juragan rumaos bae abdi teh lepat agan namung ari katini mah abdi teh nyaah gan. Montong mika nyaah ka alok kuring Rani ngadenge atawa henteu moal nya ari ka anakna nyaah ari ka bapana ngewa.
nanaonan anjeun teh halik ceuk Neng Winangsih henteu boleh sosorongot. Dan Barnas ningal kitu teh gancang anjeunna nyamperkeun hatena watireun pisan ningal Rani ditutunjuk atuh gancang ngahalangan bari pok nyarita kieu sarta neuteup ka Winangsih. Neng Winangsih ulah ngesek-ngesekkeun ka Rani, ari ngewa mah ngewa bae teu aya pamenganana, namung teu kengeng kitu apan urang mah istri terpelajar isin atuh ceuk Den Barnas bari ngareret ka Juragan Suryaman nu ngeluk tungkul embung nyarita. Isin kusaha Barnas? Kuring henteu ngahesekeun ka anjeun, kuring acan pernah minta tulung ka anjeun sanajan ka si Rani ge. Naon anu dipake ka isin? Eta pedah anjeun geus nulungan waktu tini ragrag. Na dipenta ku kuring kudu nulungan teh. Anu bener mah kuring geus ngampihan ka anjeun. Anjeun kudu era mah Barnas, ceuk Neng Winangsih nyangangang sarta ret ngareret di Rani anu keur nangkep Neng Tini atuh pok nyarita deui. Lesotkeun Rani budak teh, lesotkeun. Maneh mah rek meres kuring jeung meres rama Neng Tini nyaah teh nya. Ceuk Juragan Winangsih beuki ambek sigana teh. Ampun Juragan, teu pisan-pisan abdi mah gaduh hate kitu gan. Rani bari segruk cerik mending ngagukuk tina bakat ningkup perih, tapi sanajan kitu ge Neng Tini mah henteu lesot ku manehna dicekelan. Ningali polahna Rani rei Juragan Suryaman teh make ngarasakeun watir sanajan anjeunna perih tadi dikantun ku Rani. Tapi kacintana ngantang tetep nyaah jeung deudeuhna atuh pok anjeunna nyaur soan teu dumareda. Nyegah saderekna ngambek. Winangsih omat pisan ulah ambek, komo jeung ngajujur nafsu eta kalintang awona jeung pikeun diri urang mah omat ulah ngungkit-ngungkit kahadean nu kaliwat. Sabab waktu urang nulung ka Rani anu ngagoler waktu keur di Kalijati eta mah sakadar amal kudu nulung kanu butuh nya nalang kanu keur susah. Jadi pikeun diri urang taya pamandanganana. Tah ayeuna geus bukti najan urang mikanyaah hayang terus babarengan, tapi kanyataanana Nyi Rani milih Den Barnas henteu milih diri engkang. Eta mah geus biasana ulah make nyeri hate pila kadar ngan ditampik henteu matak cacel bocel, henteu matak raheut kulit. Anggur kudu nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci yen dina waktu ayeuna urang teh geus ditampik ku pangersana ti Gusti. Puguh nurutkeun nafsu mah nu keukeuh hayang ka Rani matak nyeri matak perih. Sabab sagala ikhtiar hayang babarengan teh pikeun urang geus gagal. Najan Rani waktu tadi geus nyebut daek dikawin keun dan nu nyebutkeun daekna lain urang tapi Rani atuh nu tanggung jawabna tangtu dirina Nyi Rani. Pikeun urang mah tong nyeri terserah ka Gusti Allah. Geus Winangsih ulah rambat kamale kanu lalakon bareto, ceuk Juragan Suryaman bari gap nyekelan ka saderekna anu merong ka Nyi Rani. Barang Juragan Winangsih nguping pituah rakana segruk anjeunna teh nangis. Karaka mah teu wantuneun atuh Nyi Rani kabawa segruk cerik beuki tarik lantaran manehanana teu kuat nguping dunungan nyariosna semu pasrah sumerah ka Gusti Allah atuh pok Rani nyarita bari neuteup ka Suryaman. Juragan, hapunten abdi teh gan. Teu naon-naon Rani, teu aya kalepatan Rani mah. Anu lepat mah engkang bae mikahayang ka istri nu teu hayangeun, jawab Juragan Suryaman bari nyusutan cipanona terus nyarios deui ngajak ka Tini. Tini geus anaking ulah nangkep bae Birani lantaran ayeuna mah lain pibojoeun apa Birani teh, lain pindungan Tini deui. Yap mending ka apa Tini, ceuk Juragan Suryaman dumareda. Apa Tini mah alim pisah salong belani apa, jawab Tini bari montel ka Nyi Rani mani nyusup-nyusup bae. Ngadenge omongan Tini jeb sadarea jarempling teu aya nu nyarita lantaran asa kagagas. Sadarea pada bingung, susah rek ngakalanana itu ieu pada berat pada teu bisa mutuskeun atuh 5 jelema teh harita pating aring hak. Urang kocapkeun pamiarsa harita supirna Suryaman.
Ari di tempat eta mah jauh ka ditu ka dieu atuh supirna Suryaman anu harita nungguan manehna teh teu tentrem lantaran dununganna teu katembong ti tadi atuh gancang bae turun sarta lempang mapai jalan ari geus rada jauh breh dununganna tembong ngariung jeung saderekna atuh gancang balik deui celak manehna kana mobil terus mobil dipengkolkeun gelas sareng maju nyamperkeun ka dunungan nu ngariung. Juragan salamet cek Mang Kardi bari mukakeun pantom mobilna anu eureun lebah deui nya. Salamet Mang Kardi, tapi aya deui bae pikasusaheun mah. Kuring tadi gelut ngelawan dua jelema anu rek binasa ka kuring. Tapi alhamdulillah kuringna unggul bisa nulungan karani. Tapi ayeuna timbul kasusahan anyar. Lantaran Rani geus tega ka kulawarga urang geuning anu sakitu umum geus nyahoeun teh. Yen kuring rek kawin karani ayeuna mah kalah milih anu dipika cinta ku Rani ceuk Juragan Suryaman bari dumareuda. Ah nah ngagugu teuing ka cinta Juragan ari geus janji kawin mah kawin bae atuh rek cinta rek henteu mah aya dipengkar. Nah Nyi Rani make kitu nya gan teu ngartos abdi mah ceuk Mang Kardi bari melong ka Nyi Rani anu harita Rembai Cipanon. Kalawan diidin anu ku kuring mah Mang Kardi sabab kuring mah embung boga pamajikan nu teu sukaeun ka kuring anu teu micinta ka kuring nu matak dititah nuturkeun anu dipicintana bae nyaeta Den Barnas teh. Lepat Juragan atuh eta mah sarta Rani oge lepat sesah atuh ari kitu mah ceuk Mang Kardi. Kawas nu kurang panuju karani teh nya kitu deui ka Juragan Suryaman oge kurang panuju komo jeung ngajurungkeun Rani kudu nuturkeun anu dipika cintana mah sarua bae eta mah jeung serah bongkokan. Tini ayo urang weuh tini tah aya Mang Kardi mapagkeun urang ayo urang weuh tini ceuk Juragan Suryaman nyambat deui ka putrana. Mangga apa tini bade weuh namun wayang salang belani tini mah apa jawab tini bari ngaranghik malum budakku kitu teh mah moal kersaeun birani mah anak king keun urang mah jalmi hina jalmi pamilihan batur jalmi nu taya ajen sapeser anu taya penghargaan tinu sejen ulah ngiring kabirani anak king ayeuna mah geus lain-lainna deui ayeuna mah Rani teh geus milih Den Barnas tibatan milih ka urang. Wayahna anak king anak apa keunda hidep mah ti heula oge geus teu boga indung anu bakal nyaah ka hidep anu bakal ngamumule ka hidep teh atos maot. Wayahna anak king ayeuna mah sedang bibi bae nya sedang biwinang sih anu bukti nyaah ka hidep margi ari birani mah cangtang tu nyaah anak king da buktina tadi oge mios bae geuning ulah nyambat-nyambat di kabirani gelis goreng-goreng oge mending jeung apa sarta jeung bibi sorangan. Dedeuh teuing tini nah hirup di dunya teh prihatin bae nah dikersakeun kuno kagungan teh kuduna langsa bae sot lesotkeun birani mah anak king sabab ka apa oge geus teu nyaheun komo deui ka tini mah lesotkeun birani teh anak king hayu urang uih ayeuna mah ceuk Juragan Suryaman nyariosna laweunna kara kawas nu tumamprak pisan. Juragan aduh agan ulah nyarios kitu gan teu kiat ngupingkeunana abdi teh Juragan. Nyi Rani bari sot ngalesotkeun Neng Tini gabrug nyuuh kana sampeanana Juragan Suryaman. Rani teu aya deui anu kedah dikecapkeun ku engkang iwal ti eta basa geda tuturkeun tu Den Barnas Rani sarta sing percaya ka engkang ridho lahir batin. Rani ngarangkap ka Den Barnas sabab engkang nyaah ka Rani tah kanyaah eta Rani anu nimbulkeun kacinta engkang anu nimbulkeun hayang hirup pabarengan jeung Rani tah soal eta karaos ku engkang teh papalingpangna sareng Rani nya kitu deui sareng Den Barnas sabab ari Rani sareng Den Barnas mah kacinta heula nu diheulakeun keun da nyaah mah sok nuturkeun ti pandeuri sabab akibat cinta tangtu nyaah tah kitu sigana pikiran Rani mah ari pikiran engkang mah nyaah heula sabab buktina kanyaah
lebih-lebih tika cinta sabab kanyaah mah teu ningali alus rupana wungkul sabab rupa mah bakal kena kurobah asal gelis jadi pewat sanggeus pewat lamun salaki teu nyaah ganti deui ku nu ngora. Tah kitu Rani pikiran engkang bedana sareng Rani teh nu matak jung mending tuturkeun Den Barnas ulah ti belaat ka Tini sabab Tini mah kewajiban engkang nu jadi bapana cuk Juragan Suryaman bari ngabedol neng Tini. Ampun Juragan, mangga abdi nyanggakeun beheung tek-tekeun suku genteng belohkeun kan. Abdi sumpah demi Allah alim paturai sareng neng Tini. Rumaos Juragan, abdi jalir janji ka Juragan. Padahal abdi teh nyaah. Juragan, sakali deui abdi nyaah ka Juragan. Abdi hoyong kumaula ka Juragan. Namung abdi teu acan mika cinta. Numawi abdi nuturkeun ka Den Barnas. Juragan anu sageruk Nyirani cerik deui. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.